Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin basyiran wa nadhira wa ala alihi wa ashabihi umulatil ummatin laila wa nahara. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ata'a Allah faqad dzakara Allah wa in qalla salatuhu wa shaumuhu aw sanihi lil khair wa man asallah faqad nasiya Allah wa in kasurat salatuhu wa siyam shaumuhu wa sanihi lil khair. Ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Perjalanan urang sadaya dina ieu waktos dina raraga syukuran ka Allah Subhanahu wa taala kana rupi-rupi kanikmatan anu dipaparinkeun ka urang sadayana, utamina nikmat iman sareng Islam, oge nikmat di sasarengan urang sadaya dina kasaean ngalangkungan ieu pangaosan. Mudah-mudahan tami hidayah sareng taufik urang sadaya ti Allah Subhanahu wa taala sarta langkah syukuran para ibu sadaya langkah anu pinuh ku harapan kana rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tikawit angkat duikeun kamulihna kana tempat masing-masing aya dina ridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Ilah rahmat wa salam mugia dilimpah curakeun ka junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka keluargina, ka para sahabat, ka para tabi'in, atba'i tabi'in sehingga nu urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadaya sing katalian ku tatali keimanan urang sadaya. Naon tatali keimanan? Nyaeta tatali kacintaan urang sadayana ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anu mana cintana ka Kangjeng Rasul eta ngarupikeun kunci kebahagiaan hiji jalma. Jadi jalma moal bisa meunang kebahagiaan saupami hatena henteu aya rasa cinta ka Rasulullah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punten-punten bila mana dina hate can aya rasa cinta ka Kangjeng Nabi, moal meunang kabungahan, moal meunang kebahagiaan.
rudet jeung rudet teh rupi dunya umawi dia rasa dia cinta na kakangnya Rasul bakal nganterkeun ka urang sadayana tami-tami hidayah sareng kenging pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala kanggo midamel kana kasayan atanapi ngalaksanakeun tugas ti Allah Subhanahu wa taala mangrupikeun ibadah margina tugas ti Allah teh kahiji ibadah kadua ingat ka Gusti Allah kahiji ibadah ka Allah kadua ingat karena pitulung Allah lain ingat karena kesalahan batur lain ingat karena kagorengan batur lain ibadah atau ingat kagorengan ari ingat kagorengan batur ibadah lain ari atanapi tugas di Allah lain ingat naon ingatna ka Allah ingatna ka Allah disebut ibadah. Lain ingat karena dosa batur atau ingat karena kesalahan batur ingat karena kesalahan tetangga ingat karena kesalahan dulur ingat karena kesalahan salaki ingat karena kesalahan anak ingat karena kesalahan majikan ingat karena kesalahan batur salembur ingat kesalahan teh tapi kan tadi caritakeun nah eta disebutna lain ibadah eta mah naon sabab pola pikirna dibentuk ku kesalahan batur jalma nu ingetna kana kesalahan batur eta bakal dijadikeun hirupna teh salah ciga batur ciga nu eta ciga kitu jadi kare fokus urang ingat karena naon ingat karena kasayan anu dipaparikeun ku Allah Subhanahu wa taala ingat karena naonana ka Allah teh ingat karena kanyaana ingat karena kasih sayang Allah kasih kadeudeuh nata bentuk nah kasih sayang Allah antara bentukna rahmat kanyaah jeung kadeudeuhna Gusti Allah anu sahingga urang sadaya tiasa diumpul sapertos kieu teh ngarupikeun rahmat bentuk kasih sayang atau bentuk kanyaah jeung kawelas kaasihna Gusti Allah harieupan dina kasayan eta teh upami sanes karana rahmat Allah nya upami sanes karana rahmat Allah walaula fadlullahi wa rahmatuhu lamun lain karunia ti Allah lamun lain rahmat Allah lamun lain rahmat Allah moal biasa urang angkat kana pangaosan naon atuh lain rahmat Allah urang ya teh semata-mata naon rahmat sareng pitulung Allah urang sadaya keun we wios rana oge meni rana wungkul sareng ngaos teh wios rana oge nu penting nama ngeureuyeun kada bisi salah ieu rana oge nu penting mah ngeureuyeun gitu munah karenya ulah bari ngalamun mata oge atuh nya jadi upami sok we kumaha we raosna ngupingkeun we nya penting upami Pak Ustad atanapi saha wae nya penceramah nuju cacarios omat kudu ngadangukeun kudu ngadangukeun nya eta mangga eta mah nya digali sadayana meungpang naon meungpang urang dipasihan kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala sateu acan dipaparin kari kasibukan
Abdi mah cenah sibuk wae rariweuh wae ibu da anu teu riweuh mah di surga. Di surga mah pokoknya di surga mah teu ngasuh tara aya anu ngasuh tara aya anu ngomongklet budak di surga mah aya ulah ngomongklet mah teu bae surga matak naon budakna bawa kana pangaong bawa tak naon ngomongklet kana pengajian alus-alus di surga mah teu aya ibu teu aya itu jelema ngomongklet budakna di surga jabang ngaganggu ibu eta budak teh di ngaganggu mah aya anu ngomongklet budak di surga mah sugan kitunya budak ngadat gitu di surga teh heula itu budak ngadat moal di surga moal aya ngasuh moal ngasuh budak di surga ada aya mah bahkan di surga mah moal aya nini ge moal aya di surga mah ini getuk ganyerengnya gatruk ganyereng nah itu yang mal aya ini itu mal di surga ini di itu mana mau masuk ke surga mal di itu mau masuk ke surga ya tawisna para ibu sadaya dia tawisna mengpang orang maksud atau cenah ngasuh ke waktu di alam dunia atau nabi maksakeun ayeuna ke waktu di alam dunia urang maksakeun karena tempat ieu mudah-mudahan janten hiji batu loncatan urang sadayana kanggo tiasa ngagiluhan tiket ceuk tadi teh tiket ka mana tiket ka kanggo menuju atau nabi kamu mendapatkan menempatan karena surga Allah Subhanahu wa taala ya ada tawisna hoyong sana meni hoyong pisan abdi teh ka surga teh nya heula ka surga teh ibu da kudu naon ulah waka dipake ulah maka dipakai tujuan surga mah da anu penting nama naon heula nu penting nama lain surga na heula naon heula ibu naon heula nu penting nu kahiji kae heula ulah jeung ka surga heula nu kahiji memeh ka surga teh kudu daek naon heula kudu daek bersih heula sesengitan heula nya dandan heula jeung ka surga nah di mana heula nu kahiji nanya eta tina magfirah hartosna tina panghampura berangkat ka surga teh tina panghampura Allah tina panghampura Allah Subhanahu wa taala lain tina dosa kade lain tina dosa berangkat ka surga teh nyaeta tina panghampura Allah Subhanahu wa taala jadi nu kahiji kawajiban urang sadayana kudu yakin kana panghampura Allah ila magfiratin minallah atanapi ila magfiratin mir rabbikum guragiru menuju kana magfirah ti Allah Subhanahu wa taala guragiru kahiji teh anu kudu buru-buru teh kudu guragiru teh upami diambil contoh mah lain ngincit ka kebon deuk ngalah terus dijual lain deuk ngalah deuk ulu ala lain naon heula memang ulu ala teh nyasap tuh jauh keneh kana ngalah ge karek nyasap gitu jauh keneh berarti kana ngalah teh kana narima ladang buahan teh karek nya berarti jauh kene bebersih hartos nanya sabte magfirah hartos na magfirah teh nyata panghampura Allah Subhanahu wa taala gitunya nu kahiji kana yakin heula urang kana magfirah ti Allah Subhanahu wa taala
tapi karena panghampura Allah Subhanahu wa taala gitu. Muka hijina eta. Dina hartos ibu sakumaha parantos ka kuningakeun dina pangaosan anu kapengker urang nyaeta nu kahiji teh urang teh nu kahijina urang berangkat kanggo bebersih heula. Bebersih maksudna bebersih diri urang kunaon bebersihna? Nah, itu ya. Kunaon bebersihna? Ku ngasupkeun kayakinan kana jero hate kana yen rahmat Allah, maghfirah Allah, pangampura Allah leuwih gede tibatan dosa urang gitu. Maksudna laki ya ibu. Ibu teh tiisuk-isuk tepikeun ka lohor, tepikeun ti lohor, tepikeun ka sore, ti sore ti magrib tepikeun ka peuting, inget teh kana dosa we. Nah ceuk saha ibu kudu inget kana dosa. Da jelema mah aya jelema meni maneh teh cenah ising inget kana dosa. Lain kudu inget kana dosa. Lain kudu inget kana dosa. Paingan sia mah hirupna teu inget bae kana dosa mah teu naon, teu seuri-seuri, da inget bae kana dosa. Inget bae lain kudu inget kana dosa, Ibu. Inget mah kudu kan kana gede ageungna panghampura Allah. Kudu inget mah kana agungna gedena pangampura jeung pangampura Allah Subhanahu wa taala. Gitu lain inget-inget dosa we ieu mah. Atuh nya inget-inget dosa mah lamun inget-inget karena dosa, lamun jelema inget-inget we karena dosa ya aya anu adan jadi teh malam waktu lohor datang waktu lohor teu salat datang aya pengajian api-api bomi teu kadenge eta teh akibat inget karena dosa eta teh akibat inget karena dosa da lain kudu inget karena dosa cenah ari sugan teh kudu inget keun bae urang maloba dosa keun bae lain dimulai kudu inget karena dosa aya dina Al-Qur'an dina Al-Qur'an sing araringeut maneh teh kana dosa da aya oge sing ingat karena pangampura innahu ghafurur kana pangampura Allah kudu inget mah leuwih gede tibatan dosa urang gitu. Naon margina? Margi ibu jelema anu tara menyan dosa oge misalnya jelema anu teu boga dosa oge kudu inget ka pangampura Allah mah gitu. Kudu inget kana pangampura Allah mah. Dek inget kumaha da teu boga dosana oge misalnya. Nah, nyaman anggar wajib kudu ingat karena pangampura Allah Subhanahu wa taala. Tadi narasa dia maka batu loncatan atanapi tangga keur naikeun, tangga pertama keur ningkatkeun keimanan urang sadayana nyaeta rahmat Allah Subhanahu wa taala nu ngayakinkeun kana aya sanya rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih gede tibatan dosa jeung amal oge. Jeung amal oge. Misalnya urang nyeun amal teh nyeun amal ibadah, nyeun pagawean sae, nyeun sing jadi amal kasaean, sing jadi amal kasaean. Gitu nya, sing jadi amal kasaean teh kumaha? Sing jadi amal kasaean ya pagawean alus, pagawean ibadah teh misalnya. Anger ibu teu bisa disarane, teu bisa dipake tamelan, teu bisa dipake angkeuhan, peda getol salat, peda getol ngaji, peda getol naon, peda getol puasa ibadah, peda gitu. Anger teu bisa disarane ya. Naon sababna? Sabab pangampura Allah eta anu kurang kudu diharap teh pangampura Allah lain ganjaran garap ganjaran ibu keur naon akeun garap ganjaran intinya ada teks pang bodohna eta teh jelema bodoh lamun ngarep-ngarep ganjaran ti Gusti Allah kumaha ngarep-ngarep karidoan ngarep-ngarep
anu diharap-harap mah nyaeta naon magfirah tanapi panghampura ti Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua perkawisna nyaeta nyaeta surga. Surga satos nama magfirah teh naon? Satos panghampura Allah teh surga. Naon surga teh? Nyaeta surga teh di surga teh anu di surga teh tempat anu anu pangnikmat-nikmatna anu mana di hadis anu diriwayatkeun ku Imam Muslim kalawaktos Kangjeng Nabi dawuhan Rasulullah kalawaktos Kangjeng Nabi Musa naroskeun ka Allah Subhanahu wa taala Gusti ahli surga ahli surga anu pang hanap-hanapna gitu anu pang hanap-hanapna naon tah talisna sawur Allah Subhanahu wa taala sok kada leuweut ka surga sok leuweut ka surga kaula ridho ka aranjeun kabeh surga Allah Subhanahu wa taala dipang hanap-hanapna ahli surga teh nyaeta di surga teh panghanap-hanapna teh nyaeta ningal kana perkara anu can pernah ditingali ke waktu di alam dunia, bisa ningali kana perkara anu can pernah katingali di dunia jeung bisa ngadenge kana perkara anu teu pernah kadenge di dunia jeung anu karasa perkara anu teu pernah karasa di dunia teu pernah karasa di dunia teh can ngasaan kitu teh di dunia teh can ngasaan di dunia teh bahkan di surga teh imah pangbutut-bututna teh nyaeta di surga teh imahna wae emanya pangbututna teh pangsangsara-sangsarana di surga eta boga 7 imah tina emas, 7 gedong imah gedong tina perak, 7 imah gedong tina mutiara, 7 imah gedong tina naon sutra, 7 imah gedong berarti 4 kali 7 tanya 4 kali 7 teh sebenarnya 28 4 kali 7 teh 28 terus pang hanap-hanapna pang sangsara-sangsarana di dunia di surga mah nyaeta jelema boga 1 juta babu boga 1 juta pembantuna eta pang sangsara-sangsarana di surga 1 juta tukang ngaladenan ge aya 1 juta tukang ngaladenan ge eta teh pang sangsara-sangsarana hari urang mah boga pembantu 2 siki ge geus teu ka di mana geus bingung di mana sarena gitu. Ieu mah pembantuan wungkul aya 1 juta. Berarti sakumaha pembantuan 1 juta eta kan. Ari kanikmatan di surga mah Bu. Kanikmatan di surga eta masih roto apisan 1000 tahun lalakon naon lalakon 1000 tahun eta kanikmatan kabungahan surga eta pang miskin-miskina gitu di surga
1000 tahun eta teh sapoena teh sarua jeung 1000 tahun dina kanikmatan. Sapoe teh sarua jeung 1000 tahun. Naon nyaeta kanikmat saur kanjeng Rasul dawuhan Allah di Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim wujuhun yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nazira. Sadayana menghadap ke Allah Subhanahu wa taala dina di surga pependak tiasa ninggal langsung kana zat Allah Subhanahu wa taala. Moal aya perkara nu nikmat-nikmatna kerja ke makhluk ke manusia ieu arti tiasa pependak sareng Allah Subhanahu wa taala sakitu. Salajengna di surga eta anu pangsae-saena di surga eta naon perkara anu pangsae-saena di surga eta nyaeta karidoan Allah Subhanahu wa taala henteu bersok we dari ridho ayeuna surga Allah Subhanahu wa taala ari kawin terang ibu kawin pakeukeup-keukeupna di surga jeung hiji awewe atanapi jeung hiji awewe eta lilana teh pakekeup-keukeub ieu mah pakekeup-keukeupna teh lilana teh 1000 tahun sabulan teh sabulan dina waktu sabulan eta beak awewe 1000 kawin jeung 1000 urang sabulan nya sabulan teh beak 1000 lamun sabulan 1000 berarti sapoe sabaraha hiji 1000 urang sabulan teh kan 30 poe ya lamun 33 sapoe 33 sapoe lamun ke 33 kali 33 lah kurang lebih 30 urang lah nya sapoe 33 berarti gila ya surga eta lah jeung di surga mah teu aya anu hitut ibu teu aya anu ngik teu aya anu hitut teu aya anu ngompol teu aya anu ngorong teu di surga mah teu aya anu ngacai sugan keur nunutan macan teu aya surga matak bilih bare nararacai sok ayeuna bari nunutan keur ngaji besi engke di surga mah eueuh baru ngaca di surga mah bisa nunutan ayeuna sing luar. Nah Allah anu ngisi di surga mah aya ngisi aya sasatoan di surga aya ibu naon sasatoan di surga teh sasatoan teh kendaraan teh lain kuda lumpik lain kuda ari delman mah kuda di dunia mah kudanya nah ari di surga mah domba ibu di surga mah domba ya orang awas kedelah hadisnya ruwiya Ibnu Majah an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata fi Ibnu Majah Nabi cariosan ti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Sayyidina Umar sawakan Rasul as-satu min dawabil jannah ari domba eta tetumpakan di surga teh ibu di dunia mah ajaranna domba tumpakan ngajarete nya potong cenah tuh ari domba makaningan domba di Garut mah di domba Garut mah maranaha domba adunya tah domba aya pan dilagukeun eta ngeunaheun laguna teh domba naon dina lagu teh domba naon domba kuring di manian kuring diangun kuring dianakan kuring anak nage anak banyak
dia doma kuring aya tah ari mah doma surga aya doma surga teh kade aya doma surga sapertoskeun dina sejarah anu diriwayatkeun dina hadis kalau waktos Nabi Ibrahim motong kurban ku putrana Nabi Ismail lajeng henteu teurak teu izin Allah digentosan ku doma malaikat Jibril nyanak saukanya Ibrahim Jibril ieu teh di mana doma teh di surga nah eta doma surga tah nah aya doma surga doma di surga ieu teh eta jadi daging domba seueur di surga eta Bu daging domba cenah abdi mah teu beuki daging domba teh kade eta nu teu beuki daging domba boa naon nu teu beuki daging domba kade eta boa beuki daging naon atuh ari teu beuki daging domba mah nya keun bae atuh ieu mah sakantenan anu teu beuki daging domba atanapi daging sapi sok simkuring ieu masih kena narima kadieukeun bae nah gitu maksudnya min naimil jannah anahum yatajawaruna al matoya anabi anahum yutuna yawajuna tah salah sawiosna katangtuan dina hadis dinyatakeun salah sawiosna kanikmatan surga teh nyaeta mereka ahli surga teh silih tepangan dina silih anyangan bari numpak kendaraan nyaeta domba teh dina poe Jumat salajalan tarangisi domba na ge ibu domba na oge tarangisi tara mencer domba teh tara jeung teu bau pan domba di dunya mah bau nya domba di dunya mah eta aya Bu ajengan gagah kiai gagah bos numpang beungharna gagah make jaket ditanya bos eta jaket sabarargana 15 juta wah hargana ge aya nu 50 juta naon eta jaket naon kulit tumal nah sukareka eta namanya aya bubur pangsaena bubur kulit naon kulit domba sugan kulit onta henteu nah kulit domba ibu mendunia teh da ieu geus ditangtoskeun sugan dina hadis teh hari sasatoan surga eta namun kadal mau di surga mah aya oge domba ibu di surganya Rasulullah hadis ya nah hadis nanya lamun ya nah naon sababna Bu domba mah pinter jeung bager deui lamun eme ngaliwat teh goroan me ngalamun me sombong naon domba ngaliwat dateu ditanya domba henteu me mah tarananya ka domba oge domba mah eme ditanya nu ngaliwat teh me di ka mana me cogan di tembalan do ka ditu domba henteu mantap sombong me mah nya namun domba mah henteu teh sombong nah gitu la tarusa tara modal wala tabula jeung tara mencer eta saha teh eta kendara eta kasasatuan juga ya nah dawabul jannah mata upami anu kurban eta anu kurban teh engke teh si domba teh bakal naon bakal mapageun jadi kendaraan eta musarrojatan muljamatan teh anu dikadalian maksudna menang ngararangkenan gitu orang rangkeun ge kumas inten berlian janten
enggak doma teh kasep doma teh jangkung janten ieu teh cenah kendaraan teh meuni sae kieu ya Rasulullah ti mana ieu teh ya Allah eta teh doma anu dipencit masa ke waktu kurban Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dan pencitnya ya cecet kita kurban teh eta kurban aja sok sanajan ke waktu di alam dunia mah eta doma teh nya bodoh aja mencer gitu ya mau gitu ya aya nu teu beuki sagala gitu kan nah engke mah gitu kumaha cenah upami bapana teh maot nya bapana teh mah maot kubudakna teh dipencit domana teh naon dikurbankeun domana teh lain jelmana bapana teh maot geus maot budakna teh boga milik kitu nya boga milik ke kurbanan bapa sami eta oge dugi sabab umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiasa mangmentakeun hampura tinu hirup kanu maot umat Kangjeng Nabi mah tinu hirup kanu maot tiasa mangmayarkeun hutang mangmentakeun hampura ngirim doma ngirim naon deui ngirim doma ngirim kendaraan mangrupakeun kurban kumaha cenah da enggeus cenah sur da enggeus masa tahun kamari cenah kurban cenah kumaha cenah mas kerana mah ulang tahun kurban teh gitu mah da enggeus gitu kade eta nyebut geus bisi naon bisi kacampuran ku adigung jeung pedit dangus urang ngus nah jadi tadi tarima lantaran geus-geusan lajeng atuh di surga keneh ya nah cenah bet sekali deui bet jig ka surga wae ieu teh bu urang ngaoskeun deui urang ngaoskeun nya ieu na al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi abtadi'ul imla bismillahil aliyam mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula wa usalli bihamdin mawaridu sa'iqatun haniyan mumtati'an minasyukril jamili maqaya wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah al-muntaqili fil muraril karimati wal jibal wa astaghfirullah ta'ala ridwanan yakhussu hisratan tahiratan nabawiyyah wa ya'ummu sahabata wal atba'a wa mawala wa astajdihi hidayatan li suluki subulil wadihatil jariyah wa hifdhan minal ghawayati bi khitatil khata'i wa wa anshur min qissatil maulidil nabawi burudan hisanan abqariyah naziman minan nasabi syarifi qadan tuhallal masami'u bihulah wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah
fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadim min salatin wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Ajanatu ari surga eta ari surga wa naimu jeung kanikmatan surga. Eta sadun dipasihkeun, dicawiskeun, dicawiskeun, dicadangkeun liman keur jalma gogorowan liman ka jalma yusoli anu maca sholawat ngarep-ngarep nganti-nganti kana ka jalma anu maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tina dasar eta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawukeun man sholla alayya kuntu lahu man ahabba ilayya kana mai fil jannah. Sareng jalma anu cinta ka kaula surga ge Rasul eta barang yang kaula di surga. Nah gitu. Jadi ke aya babalesna ke jalma anu seueur ngaoskeun shalawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta ya kecuali surga gitu, sehingga anu tadina jelema teh anu tadina jelema teh loba dosa, ulah tadina maksiat doraka gitu, loba dosa loba doraka tadina teh keur waktu hirupna teh jelema teh eta teh baragajul kacida gitu nya. Terus naon tapi eta jalma teh pernah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadina asup neraka jadi tetulus ka neraka ge. Naon sababna? Sabab pernah maca sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ngaoskeun sholawat ka Kangjeng Rasul eta ngarupakeun hiji jaminan keur umatna tiasa nempatan kana surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana ngarupikeun anu atos diuningakeunnya Allah ngaoskeun shalawat ka saha ka Allah sareng malaikat ngaos shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus jelema anu iman namanya anu iman maca sholawat ka Kangjeng Nabi berarti eta jalma anu maca sholawat jeung Gusti Allah teh babarengan naon? Bareng jeung saha? Jeung Gusti Allah. Berarti eta jalma teh bareng jeung Gusti Allah tuh. Da maca sholawat teh gitu. Sedengkeun lamun bareng jeung Gusti Allah ya mah. Lamun bareng jeung Gusti Allah naon anu bakal kakurangan naon? Moal aya kakurangan jalma anu bareng jeung Gusti Allah. Boro-boro bareng jeung Gusti Allah, karek bareng we jeung bos misalnya, cek bos teh kieu ya. Cek bos teh urang ulin cek bos teh ayo urang ulin. Bos teu gaduh ongkos maing. Cek bos teh nya ayo urang mampir heula dahar heula. Cek bos teh kadinya teh kawan musamu misalnya aduh bos teu nyanakan gua maing komo iya Gusti komo iya babarengan jeung Gusti komo iya babarengan jeung Gusti Allah jeung Gusti Allah hayong naon lamun urang babarengan jeung jelema beunghar nya alah hayong naon ge dicemponan nya jelema jeung jelema beunghar nya jelema bager komo jelema bager komo iya Gusti Allah leuwih komo iya Gusti Allah leuwih bager naon ge bakal dicumponan komo iya Gusti Allah ibu babarengan gitu data Islam da nyaeta cenah abdi mah ieu teh awet rajet sia kicimpring tiis teuing atanapi ciga kicimpring molotov
ya dicengkatkeun garing teuing awet rajet rumah tangga awet rajet ayeuna rumah tangga awet rajet nente semplek nincak semplak itu salah kieu lain wah tuh gitu salah kieu lain hirup teu neupeh teu hos iraha atuh aing deuk moral nah gitu nya nah iya ibu lamun jalma awet rajet disebutna teh awet rajet teh kumaha nya disebutna teh awet rajet matingkan hirup tak mau naon atuh di dalam bae mun tahirup hoream naon atuh sehingga eta terojol we cing urang tanyakeun Pak Ustad ari abdi cenah ieu teh kumaha kaluhur teu nepi ka anak teu nepi ngagantung sia teh kaluhur teu nepi ka anak teu nepi teh nya saeutik teu mahi loba pasea ieu teh kumaha dina sagala rupa usaha asa teu paeh teu hirup terus teu paeh teu hirup mah naon atuh cowok we bisa gacel kayaknya teu hirup nah ya kumaha nah asup paeh teu hirup lamun teu paeh teu hirup teh kudu dicoo kayaknya ngewa hirup nah teu paeh teu hirup kita cenah nah maka dirinya pasoli ala Muhammad nah di mana cek Pak Ustad hari maneh sok maca sholawat tara mun malam Jumat oh sok pedah we tau ge pedah era ku batur oh lain sia mah teu maca sholawat ari kitu ini ka masjid malam Jumat pedah deuk maca sholawat pedah era ku lain atuh pedah era pedah batur ararinit pedah batur sok ngaji urang ge deuk init daerah tah eta mah lain ngaji sia mah eta mah mumpung sarang ku aya kan kitu mah ngaji mah eta mah ulah karana era ku jelema nya rek ngaji mah atawa kieu atuh da ngaji teh urang mah teu bisa cenah kitu atawa urang mah teu ngaji gara-gara sok poho deui atawa tah eta mah Bu disebutna teh putus harapan tina rahmat Allah jadi urang teh ngarepkeun rahmat Allah anu diharepkeun teh naon rahmat Allah lain pamuji jelema lain pamuji jelema anu diharepkeun ku urang teh ngarep rahmat jeung pangampura Gusti Allah arduha ka arduha samawati wal surga teh Bu surga teh anu tadi keur saha keur umat Kangjeng Rasul bahkan dijamin saur Kangjeng Rasul haram surga diasupan ku jelema samemeh umat kaula samemeh umat Nabi Adam umat Nabi Nuh umat Nabi Ibrahim umat Nabi timbikin Adam Nabi Nuh Nabi Idris Nabi Hud Nabi Soleh Nabi Ilyas Nabi Yakub Nabi Ibrahim Nabi Ismail Isa Nabi Yakub Nabi Sulaiman umat sayana ieu nu umat Kangjeng Rasul ongkoh pangpaneurina tapi ka surgana bakal pangheulana gitu ka surgana bakal pangheulana umat Kangjeng Rasul mah hati-hati tah mawi di umat Kangjeng Rasul mah ka surgana ongkoh pangpaneurina umatna teh bahkan pangpaneurina ge deui pangboncretna deui pangboncretna teh pangusuna tapi bakal pangheulana Ibu bakal panghareupna gitu contoh deuk foto bersama misalnya di palaminan anak nu panggedena nararangtung nu bungsu mah dihareup sorangan gitu nya panghareupna kahalangan kan saja ada nu bungsu gitu nah ieu nu mawi keistimewaan umat Kangjeng Rasul sabadana tadi salah sawiosna ka surga ge pangheula umat Kangjeng Rasul mah deui
dijamin sakali maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dihampura kabeh dosana, dosa leutik dosa gede kabeh dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, kabeh dosana dihampura ku Allah Subhanahu. Syaratna ulah ingat kana dosana. Ulah diinget-inget we dosa teh. Ieu teh nya ieu mah dosa diinget-inget terus dosa teh. Berarti lamun sia inget kana dosa, berarti poho ka Gusti. Sok. Lamun jalma inget ka Gusti Allah bakal poho kana dosana, gitu ya. Ya, ulah nyampurkeun nya kitu Bu, dicampur-campur kitu nya. Ulah dicampur-campur. Jadi ari gitu nya. Nah, cenah urang teh kudu inget kalau nya berarti bakal poho ka anu sajeuna nya. Lamun inget kana dosa berarti poho ka Gusti Allah, gitu. Kudu sampe diinget-inget dosa, diinget-inget wae eta dosa da bakal jadi kaulangi deui kita sok. Lamun jalma teu euy atanapi teu bosen migawe maksiat, migawe doraka, ku sabab diinget-inget wae. Diinget-inget wae dosana. Kaingetan wae, move on. Gitu nya. Kumaha dikir teh atau istighfar teh maca sholawat teh kudu bari inget-inget keagungan Allah, kamurahan Allah, nyaana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus kitu. Ya mah tipe deuk sare inget kana dosa. Murukan alus. Boro-boro tepikeun gade omong-omong diinget wae ge ulah dosa. Pan aya jelema inget-inget karena dosa. Nini ampura orang teu bisa sare. Ingat wae karena dosa. Nah, dosa naon atuh sia? Maneh cek si Nini teh. Urang teh basa maneh keur ka kota. Urang teh di dieu teh neangan deui awewe. Sok neangan deui awewe. Sok neangan awewe urang teh. Basa maneh keur nganyang ka kota teh. Loba awewe anu diajakan hees ku aki. Ku kaula aing inget kana dosa. Eta deuk sare. Sok we. Geura sare deui. Urang oge. Cek si Ninina teh. Basa di kota teh loba nu ngajakan ka urang oge. Loba nu ngajak. Atuh daek, teu daek kumaha? Ari daek mah tungtungna mah da daek kuring oge. Sapenting teh aya dalapan mah. Nu akhirna naon sia? Goblok sia. Aing mangan 2, ari sia dalapan. Jadi kitu. Sapenting teh beak 2 aing mah. Aing 8 sia 8. Ku 8 urang di gawean. Atuh ari kitu mah sia teh leuwih teh aing atuh. Ayeuna aduh uli dasar ulah sia oge. Ingat nu akhirna mah eta deuk sare teh jadi tetulus. Awas aing deuk mantong sia. Deuk mantong. Jor sia da ka mana? Ini teh si akina teh. Si akina teh awas aing. Moal ka dieu deui sia. Jor sia. Nah, ini si akina teh kincit ini. Geus tepikeun ka leuweung. Ari geus tepi ka leuweung eta aya di mana urang deuk sare sadaya geus burit mangga geus bawa geus repeuting kieu aya we saung di dinya teh aya saung ari ge dina saung ari ge teh dina saung ibu aya nu kadiukan ngaganyel dilieu teh maung maung eta mah gerem lompat si aki teh tulung sakit lumpat eta diberi ku maung eta ka ditu sawah ka dieu walungan aya pager di dinya teh di jalan teh pager ditobros ku si aki bros pager eta ari dobrosna teh seret beuheung sirahna teh ka ditu henteu ka dieu henteu ari make sarung ari sarungna teh nyingsat muka ngerosot aya mau cek mau
Ari aya nu guntang gantung dirinya teh. Kumaung teh ditoelan we nu ngagantungna teh dua. Ah iya cek maung teh dina pikir naon nu guntang gantung mabuk kitu naon. Ciga nok sana diguntang gantung we kieu. Kusabab sieun digegel kumaung eta tobros pager ka bawah lompat gubrak teh ka imah diteungrag eta nah sia mantok deui lain punung aing budak bisa diangkat mau sia aya mau teu percaya aing mah mau asa kitu mah aing teh kinit ini sini nanti ini sini setengah jalan geus aing disaung ieu geus dek disaung ieu cici pas dek ngagolena digigireun aya mau aduh sia aya meong lompat sini oge sarua lompat mau teh kalem murag nini mah teu kudu lompat ngageblay we gitu kan sini lompat satarikna eta abus deh kana pager kadinya teh abus kana pager hese nyelap teh sini nah sampingna morosot eta sini nah rojol teh mau lumat lemot eta mau noelan ka sini karena bujurna teh nah cenah tadi mah da nok teh ieu teh mau teh ayaan aya nama cek mau teh cingal cupat naung geus kusaha jadi kusabab toelan nya kusabab kitu eta haram wa tarofu bitambihim pasuqol li ashabis sa'ir teu meunang nyaritakeun dosa kasalah misalna urang baheula kasalah kitu ngomong abi mah baheula memeh kawin ka AA teh baheula meni lalaki dilayanan ulah kade ulah meni bangga jadi rebutan urang teh baheula teh diparebutkeun baheula teh urang teh diparebutkeun teh sirikna loba lalaki nu ngaedanan urang teh terus kumaha ini ayeuna peot shot teh heuda sanu hayang atuh sanu hayang ngan kitu jeung kitu we tan ini misalna ngan kitu jeung kitu we ini teh pagaweana ngalamun urang teh baheula mah meuni teu kaur lalaki hayang pokoknya yang mawa ulin ka urang ari ayeuna nu mawa ulin jeung careuh kitu sanini atuh nah teu kungsi lila eta ini keur sasapu kitu teh keur sasapu kitu aya anu ngadeuketan aya mahasiswa ibu genepan oi ini keur sasapu nongeng kitu urang perkosa yuk cek eta mahasiswa teuing mahasiswa agamana naha ayo dicekelan ku saurang ku opatan eta ini leungeuna duaan sok syukurna cekelan diperkosa eta ini bakat ku baheulana ngomong-ngomong we urang teh da baheula mah geulis ulah diperkosa ku genepan geus meunang merkosa eta dialung goyongkeun kana balong 1 2 3 kelawang lek kerebek bae modal ayo nah ini itu cerita eta isukna kadinya deui ngaliwat si mahasiswana teh anu keur sasapu we kosrek oi itu sia jurigna gitu pada kamari teh paeh sini nih eta teh tapi ayeuna aya deui nu sasapu kosrek ari pas kolea mah nying sok lah urang tapi nampak ditinggali teh nek sia nu kamari ieu masalah ieu budak nu kamari kurang ajar mari ngulang-ulang sapu diberi eta nu genepan ini diberi ka mana sia sok leuwih jalan ka dieu mah ari bus teh kana gang buntu sia nu kamari merkosain cek sini teh nya ini hampura ini teh hirup aing mah hirup keneh sia teh sugan teh jurigna ini terus kumaha tuh sakali deui sia nuna ari sugan teh ini sugan teh nyarengan
ku sabab sini ini etana hirup deui sakitu nu kahaturkeun. Mudah-mudahan emang dan Allah yakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.